Kumaha carana si COVID-19 atau corona bisa menyebar? Dina hiji waktu aya 4 jelema, si A, si B, si C, jeung si D. Si A ieu jelema nu mimiti beunang ku virus, manehna bisa wae gering, bisa oge henteu, tapi mawa virus dina awakna. Si A rek ulin ka tempat si C, papaliwat jeung si B di jalan. Si A jeung si B teh padahal teu saling wawuh. Sanggeus eta, si A panggih jeung si C. Si C ieu bisa hiji jelema atawa lobaan, babari keneh lah ngalacakna. Kunaon bisa kitu? Kusabab lamun si C gering, urang bisa langsung ngecek. Si C ieu teh karak papanggih jeung saha wae, terus bisa langsung kanyahoan asalna ti si A. Si C bisa langsung dikarantina jeung diobservasi. Sami, si A oge sarua. Masalahna, eta si B teu bisa dilacak. Data arapaleun teh. Sok, sabaraha urang nu paliwat jeung si A, si B oge teu apal yen manehna teh katularan ti si A. Aya deui si D anu nuju ulin. Si D teh bisa wae panggih jeung si B. Tah, si D ieu teh berpotensi jadi si B anu anyar. B2, jelema anu teu apal yen manehna teh paliwat jeung anu beunang corona. Tah, si D ieu teh bisa wae urang. Bisa wae urang teh jelema anu geus beunang virus corona atawa COVID-19. Normalna masa inkubasi corona teh 2 minggu. Lamun geus 2 minggu, biasana kakara urang mimiti gering jeung nunjukeun gejala-gejala tina virus corona eta. Kusabab eta, urang kudu ngajaga jarak atawa cicing di imah we heula. Ameh urang teu jadi perantara eta virus. Jaga-jaga ameh urang teu mere virus ieu ka nu sejen, terutama maranehna anu rentan. Hayu ayeuna mah urang eureunkeun penyebaran, jaga jarak, usahakeun di imah tong ka mamana. Jaga diri, jangan jaga kakabehanana.